siapa? Sama teman. Gak sama pacar? Enggak. Udah punya pacar? Salaman dulu lagi. Menang banyak saya. Di mana? Untuk Takutnya salah. Betul gitu. Dibayarkan tak gini kakak Abianti Priandini putri bapak kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan mas 10 gram dibayar kontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kampung Cikukuk, Desa Marga Cinta ya, Kecamatan Lewigoong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Meliput suasana pernikahan antar tetangga ini sahabat ya, di Kampung Cikukuk. Iya mah caket bapaknya ada kadinya tak tetangginya. Kalangan gak usah berabumi pangin tuh. Duanya. Mohon. Masya Allah, ini pernikahan tetangga ini sahabat ya. Oke sahabat, seperti apa keseruannya ya, simak terus video ini. Pengantin. Mana milih mana kak? Ayo. Gajah kan ini gajah. Gajah. Mana gajah? Itu diharap. Jahat atuh. Ya. Paneuri di situ. Kalau Di mana? Utusan lah kedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut tukang ini ya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Ya Habiballah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wadah wajib syukru alaina ma da'a lillahi ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Kesumpinan datamu mulia ayunan orang sadaya Mantapnya, mantap kalau hur muntuy lamun nyarangan orang sadaya Black sek ini. Ya. طلع البدر علينا Neng. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع Nama diri Fujiron bisa diatur agar aja جميعا يا مجمع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Alhamdulillah ya sahabat, sekarang nih saya berada di Kampung Cikukuk sahabat, ini Desa Marga Cinta ya, Kecamatan Lewi Goong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Nah, ini pelaminannya, di belakang pelaminan ini sangat luar biasa, ada pemandangan pesawahan ini sahabat ya. Yang wah sangat indah, tapi sekarang ini musimnya lagi mau musim penanaman padi mau ya, baru ini lagi apa namanya, baru cek orang Sunda mah kerek tebar cina. Jadi beginilah suasana Kampung Cikukuk sahabat ya. Ini pernikahan satu kampung sahabat, jadi ini apa, rumah prianya dari sini ini sahabat, dari situ lah ke apa namanya, kalau bisa dibilang ke halang dua rumah ini sahabat. Jadi biar agak jauh, muter dulu ke atas ke apa namanya, ke jalan ya. Nah, Saya mewakili keluarga besar para vendor ya, dan saya ini pelaminannya sahabat. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, seperti apa keseruannya kita lanjut sahabat ya. Saya ingin menyampaikan untuk nanti pada saat prosesi kubur yang akan dilaksanakan tepat di hadapan Bapak Ibu semuanya. Tuh, ada Untuk kolam Bapak, juga ya. Ibu, AA, Teteh yang nanti ingin memotret, mendokumentasikan melalui handphone, diharapkan tidak terlalu berdekatan dengan Parun tenang. agar koordinasi AA ketika Jokowi tetap terjaga. Dan ketika nanti dua orang saksi mengucapkan sah, alangkah lebih baiknya tidak bertepuk tangan, cukup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di sini juga saya ingin membacakan, boleh silakan untuk dibantu keluarga besar dari AA untuk menerima, membawa seserangan yang dibawa oleh keluarga besar AA. Luar biasa banget sekali, alhamdulillah. Dicek di kolom posisinya barangkali masih ada. Alhamdulillah, terima kasih Om. Kamar manganten tuh. Boleh pinjam mic-nya satu lagi?
Sudah semuanya? Sudah diambil? Tidak ada yang terlewatkan? Dibuang kursi? Ini dulu. Tegang, tegang. Sudah. Ah, boleh di sini dulu samping air. Ada yang unik. Ya, nah. Masih tegang? Biasa, biasa. Ah, mengenal sosok Alfi dekatnya, karena ini memang tetanggaan malah dekatnya udah berapa lama? Sedikit. Dari sekian banyak di Cikukuk wanita, kenapa milih Alfi? Betul, karena cinta itu tidak perlu alasan. Cantik mana anaknya apa ibunya? Boleh dibawa ke sini, Neng Alfinya. Pengantin Ini cantik adalah hasil nikah wanita salon ini idaman sahabat ya. dari Akari. Dulu takutnya salah. Betul itu. Cantik sekali. Boleh dibawa ke sana sini, Neng Alfinya. Lagu rock. Ah, boleh duduk lagi kembali di sini. Teh Alfi boleh berdiri di sana sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Maju Ananda Alfianti Priyandini yang kerap disapa dengan sebutan adat Sunda Muslimnya, dari tangan ajaibnya Tika Make Up Artis. Dan Teh Alfi, sebelum menuju ijab kabul, saya persilakan duduk dulu di sebelah sini, menghadap kepada mamah dan bapak, karena ketika nanti dua orang saksi mengucapkan sah, tanggung jawab mamah dan bapak teteh sepenuhnya turun kepada suami tercinta teteh. Saya persilakan teteh izin kepada bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mama dan bapak, mama dan bapak ini adalah anak perempuan yang kalian beri nama Dewi. Nama yang kalian siapkan lebih dahulu sebelum Abi. Terima kasih mama. Kalian telah sempurna nama yang indah dan penuh dengan harapan. Nanti tanggung jawab mamah dan bapak sepenuhnya sudah turun kepada suami tercinta dari Teh Alfi. Boleh berpindah kepada bapak-bapak di sampingnya mama. Boleh berpindah kepada bapak yang akan menjadi wali. Dipeluk bapaknya saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena ini adalah anak pertama. Silakan teteh dihantarkan mama sama bapak untuk menuju tempat ijab kabul. Teteh duduknya di sebelah kiri. Dan mama sok bisa dipeluk mamahnya, dipinta doanya dari mama. Bapak boleh Pak, silakan. Dihantarkan juga kepada bapak, silakan. Diambil tangan bapaknya, dicium tangan bapaknya, dipeluk bapaknya. Alhamdulillahirobbilalamin. Penuh dengan doa. Saya persilakan untuk duduk di sebelah sini. Dan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli
ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة وعلى الله برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال صلى الله عليه وآله وسلم النكاح سنتي ومن تبع عن سنتي فليس مني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang hari Bapa nikahkeun ka Bapa nikahkeun ka anjeun ka anak teges ka bapa anak tegas bapa wasta wasta alfianti alfianti kalayan nganggo mas kawin kalayan nganggo mas kawin perhiasan mah ku perhiasan mas 10 gram 10 gram dibayar kontan. dibayar kontan. Binika Kak Abianti Priandini putri bapak kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan mas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Sah. Alhamdulillah. Sah. Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'am wa yukafi'u majidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballigh Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala hadina wa likulina tusalli bismil fatihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim.
Bareng sama adik-adiknya. Mana adiknya dari Ari? Nah, Neng di sebelah sini mana? Ada. Siap kayak bebasnya. 1, 2, 3. Wah, jempol semua ini, mah. Mama, saya persilakan untuk duduk di sebelah sini. Aku kan juga sangu, tadi ini kan. Sudah. Nah, eta ada paling pengen yuk kirim. Sip. Boleh adiknya? Saya persilakan adiknya. Punten dulu. Dan setelah ini ada serangkaian adat Sunda, di antaranya sungkeman, buah pelingkung, betot-betot bakakaknya sudah dibawa ke sini belum? Bakakaknya sudah ada di sini belum? Mengingatkan teh Alfi Ari. Ridona Allah teh gumantung karena ridona sepuh. Murkana Allah teh gumantung karena murkana sepuh. Namun indung Bapak hidup murka, keayaan di alam dunia ia bakal manggi bencana bagi anaknya. Kukituna mangga amani teh Alfi. Urang pangan heula nu jantar mamah bagi anaknya. Mangga mayun ka mamah teh papa bagi mayun ka mamah heula aa sami a tong ka sungkem teteh ngadeg heula ditinggal heula bageun di paineun mamah ngeres mamah hidup bageun nyaah ka mamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teh Alfi Ari hidup teh pupunden ati bageun bebeulahan nyawa mamah sareng apa hidup. Mama hidup, nu di payunan hidup, ngakandung hidup 8 bulan dina kaayaan nulis ungsek di pulau Paduka Rasa. Tapi mama hidup tengah rasuna. Mama hidup itu bagja rega jimat, nyatana anjir pisan. Adu sawartos hidup lahir medal kalam dunia dirawung, dipang, dipika asih. Sungkem ka mamah mangga. Nah, sungkem dicadak panangan mamahna, disurku hidup bagi anaknya. Mama usapan tak ku mama baris doakeun ku mama. Mama ieu Ari mah, ieu Alpi mah putra kanyaah ada deh mama. Dina ditan ieu sudah sumujud ka mama, sudah sungkem ka mama. Mah hampura Alpi, hampura Ari. Boh pilih teh ama Alpi sareng Ari kantos baong bedegong bakal wangkelang ka mama, kantos nyentak ka mama. Kantos melotot ka mamah, mudah-mudahan mamah ridho jembar ngahapunten ka Alpi. Mangga bager kaset geus anaking dirangkul, dipeluk mamahna bager, sok dipeluk mamahna. Harewoskeun ka mamah, mama Arinya ka mamah, Alpinya ka mamah. Berat kaset geus anak mamah, dijurumpang doa ti mamah. Mudah-mudahan hidup doa dina ngawangul rumah tanggina sigian keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Hampura mamah ngasa utusan bisa kabagjakeun hidup anak. Berat kaset geus anak mamah, dijurumpang doa ti mamah. Mangga bageun kaset geus anak dilepaskeun, dilesotkeun Aisyah mamahna. Alhamdulillah. Mangga ngalih bageun geus anak kaset ngalih ayeuna posisina bageun gentosan posisina mamahna disun. Ari teh Alfi dina agama mah daya istilahna mitoha. Kapayeuna mamah tos janten indung abdi mah omah tong dibentan-bentankeun abdi sareng putra nu sanesna. Bimbing abdi carek abdi pamilapa. Mangga bageun kaset desa anakin dirangkul, dipeluk mamahna, disungkeun doana mamah harewoskeun ka Ari mah titipkeun putri mamah nitip bageun nitip putri mamah pangjagikeun ku hidup bageun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga dilepas dilesotkeun bageun. Alhamdulillah. Mama diaturan di tempat anu partos disayogikeun mama. Mangga mama. Apa? Teh. Nah,
sok siap hiji 2 3 kehalangan nyogoknya nya pipi WA orang cobian pipi sok siap hiji 2 acan kayak heula kalek 2 can tilu acan siap sekali dia hiji 2 3 cut tahan padu pipi dicium eta teh dicium tah keur cenah kapiten fotografer tos alhamdulillahirabbil alamin Jarang kata teh tadi. ibu siap moro ibu siap sama deui ibunya sok dicadak hayangna pipingna dicepet kuduaan jung angkat siap ya tangan katilu dibetok nyaanya dipenyeng siap nyaanya orang cobi cek kakiatana ageng saha ieu nya siap teteh panangan tetehna anu paling bieu teh gitu siap hiji 2 3 sok kenyang deui alhamdulillah hirobbil alamin keprok barudak keprok sami tanagina simpen salah sahijina sok simpen kayak kali ieu mah ese digegelna ge nya kumaha ngagegelna ieu salah sok dicepeng kuduaan teh cepeng kuduaan tisu kada digegel sareng ya kagegelna nya kada sareng nu mana we sok teh siap hiji 2 3 lapar namanya ieu warga kagak gulung ping-ping tos alhamdulillahirabbil alamin simpen mangga teteh banta nama ya banta Lanjut acara bantayan. mangga teh diaturan ka paling di teh orang bantayan heula nya serta acan sawe dikawitan moro apa tadi henteu paling dia teh sekarang nyungkeun di payungan pagar bagus nyungkeun di payungan bager ya teh bantayana dicanak heula ka dieu teh supados sadar supados kemah bilih pacorencang ka ditu ka dieu teh ke Alfi paling dia bagian ulang acara bantayan heula sarta acan sawe dikawitannya ada nama sawer heula mung biasa sok ricu kali bantayana teh alat-alat bantayana teteh mangga papayun-payun bageun geulis resep Ieu mah aya gula kan. ieu teh aya cayan aya ieu kedah dicayan heula teh ngomong cayan heula sagala teh ya nah di aqua gelas we teh nya teteh ieu aya harupat teh nyimpulkeun getas harupateun bageun anaking dimana hidup ngawangun rumah tangki teu kengeng getas harupateun terang getas harupateun babari ambek babari emosi teu kengeng nya kedah dipecahkeun solusina mana aya cayan terus diisi cai teteh dicepeng korek teteh bageun mana pendina aya sok terus cekap sakali ge wios teh wios sakali ge tos teh ku teteh dihurungkeun di seuneut bageun sok dihurungkeun teh bismillahirrahmanirrahim tos teh caritana hurungnya teteh saupami caroge uwi dambel keneng masalah teteh Sintia Sani Isang bageun punten kapai ditulah neng Sintia Sani Isang kalau jantan carogenya lalapkeun kedua panangan lepus asupkeun dikocok dikocok kocok angkat lalapkeun diangkat diangkat lalapkeun deui pus angkat deui tos baseul kayaknya baseulnya nya pamigaduh masalah dalam kehidupan rumah tangga teh tekengnya dicana kesepuh kada dipecahkeun kuduaan sok potongkeun harupatna bageun sok potongkeun kuduaan hiji 2 3 potong lung alungkeun ka pengker tong ditinggal alhamdulillahirabbil alamin teteh ieu aya bambu
bambu teh melongkok kosong ieu kedadi eusian ku carana keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Sok naon tara cik coba keker. Nah di keker ditaong aya saha Alpi saha Alpi teh Bojo. Geus. alhamdulillahirabbil alamin. Teteh sok naon tara engke masing sing mineng naong nya teh nya kami caroge lami teh di jamban beli kumaha namanya sok ditaong di keker aya saha ari saha ari teh alhamdulillah buktosnya anak teteh mangga ieu bambu disimpen ka handap bageun ngain ieu panggieun teteh sok lah atos bambuna simpen di handap dilaan sapatuna ku teteh sok kayak entah teteh mau ya sampai sapatu sok simpen ka handap bambuna dibuka sapatu aana ku teteh dibuka teh dicepeng jempol ku teteh diusap-usap ageng buluan alhamdulillah tos teh nih cepeng lami-lami teuing nya teteh sok tating teh tos tating teteh alhamdulillah sok dijejek ku keuneu nya anya ku ieu tah kutuk siap 1 2 3 ngawahan heula di kitu tah cek siap 1 2 3 pakai sepatu cobian sok 1 2 3 alhamdulillahirabbil alamin teteh ieu aya kendi teh awalna dina taneuh urang di mana engke mulang ka asal teh bakal dikeruk dina taneuh ieu aya bujur aya hulu hoyong nyepeng naonna Bujurna. pinter bujur naon teteh berarti nyepeng naonna kendi sok cepeng bujurna kedua nah teteh nyepengna kedua kayaknya nyepengna bakal kitu tetehnya wah alis di kode dugi katilnya 1 diangkat 2 dikahandapkeun 3 goyangkeun 4 ngambe pepeskeun siap ya pepeskeun karena batu ieu aya batu 1 nah siap 1 kurang semangat engke ieu aya endog hijikeun jeung madu nya siap 1 2 dikahandapkeun 4 digoyangkeun goyangna kedah sambil senyum sok goyangkeun 4 pe pepeskeun alhamdulillahirabbil alamin pepesnya saya sebut cepeng sang teteh keker kating foto bergabung kedua dikeker dicepeng kuduaan sok keker aya saha naon aya fotografernya jomblo keneh ya alhamdulillah acara selanjutnya nyata sawer panganten mangga teteh serang aya cali lanjut cara sawer engke hiji bade di mana mama hoyong ngawurna di panggung siap ieu mah kanggo putra-putrina heula we sok bekelan ku mama mana mama Yuli ge di bekelan heula mah sok ngamprak bismillahirrahmanirrahim pasian ka asal ka tetehna alhamdulillah itu aya payung pagerayu aya payung teh aya da tadi masa aya payung di pinggir didinya di sisi sok payungan pagar bagus mana ieu tripod kagawe sa mip sok sing seueur emang nya payungan engke anu ngawur di panggung tong waka diawurkeun satu ajang panganten mamahnya dikawitana ku panganten heula ngawurkeun sok mangga difoto heula dokumentasikeun heula muhun kitu aduh sok Pak bismillahirrahmanirrahim barokah tah disepuhnya. Nah, Mama Yuli tong diawurkeun nya satu acan panganten heula di kawitan nya. Nah, tos siap Ari Teh Alfi sawer teh mangrupikeun hiji gambaran hiji doa ke hidup doaan di mana dina sawer teh sok aya permen sok aya artos receh Ari permen rasana naon bageun amis eta mudah-mudahan dina ngawangun rumah tanggina sing kengeng kabagjaan kengeng kaamisan teteh rizki haliadunya nyata di ayana dina artos mudah-mudahan teteh selangkah dina ngawangun rumah tanggina sing seueur artosna seueur rizkina seueur haliadunya saatosna teteh kengeng kabagjaan rizki nu ageng sing tiasa berbagi kanu alit sing tiasa sodako siap teteh siap kawitan acarana ibu kawitan sawena bu sorana mana ibu keprokna mana keprokna orang kawitannya bismillahirrahmanirrahim
Oh di keluarga istri lah bagi dua nya. Tos istri nabe pamaget. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Balu umbung jalan rahayu ngembat jalan rabi. Balu umbung jalan rahayu ngembat jalan rabi. Cenah nyandak tepung rasa mas ketasi lahir batin di patriku akatika ting trim asil lahir batin nyebat asma pangeran 12 nu maha asih nyebat asma pangeran 12 nu maha asih warisan tinini aki sawer asli tika ruhun nyanggakeun tambih lumayan lebet ka sae mah henteu teteh hoyong nu panjang nu pondok panjang pondok panjang panjang pondok ageng sedang tumut ka papaga sepuh tawisna hidupmu pusti kunci gedong kabagjaan aya di sepuh utami pundut mah anggur doa nak sangkan tingtrim laki rabi urang aminkeun ku sadayana amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan payungna diawaskeun heula urang kawitan ku panganten heula nya ieu dina pandangan panganten aya artos anu warna beureum asli ieu mah nya tapi nu keur jomblo ya siap dialungkeun ka tukangnya nya ka pangkernya siap 1 2 3 wur alhamdulillahirabbil alamin wur awur sawerena di awur 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 artosna di awur awur wur awur permenna di awur 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 saperna di awur awur wur awur permenna di awur 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 saperna di awur awur wur awur permenna di awur 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 tosna di awur awur wur awur sawerna di awur 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 masih aya keluarga ti istri aya kene aya ayeuna bagian panganten pamagetna mangga mama aturan naik ka panggung awur awur Allah ieu beas wur awur artosna di awur awur wur awur ayeuna bagian pamaget awur awur urang bagian pamaget dihaturanan Bapak Hasan sareng ibu ieu warga hoyong lagi sawer mangga mama sareng bapak Hasanuddin Ibu Halimah silakan untuk naik ke atas panggung untuk sawer panganten berikutnya. Alah itu mah 50 ribuan geningan. Waduh papa ya turangan mah untuk keluarga besar dari Aari yang barangkali
Ali ingin berfoto bersama, saya persilakan sebelum kedua mempelai akan berganti busana tepat di pukul 11. Jadi untuk keluarga besar dari Ali berkumpul menurut keluarganya masing-masing ya, setelah nanti sawer beres. Alah 20 ribuan tuh, 40 ribuan, 20 ribuan. Alah, awas karena son bagen. Buat Alfi dan juga suami. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, segera memiliki momongan sifatnya. Penyusul ya. Nanti kalau nyusul MC-nya jangan lupa. Siapa MC-nya? Waduh, terima kasih, ini promosi saya. Saya masih keliling-keliling lah. Kalau sudah sini nih, ini jajanan sini udah nikah apa belum? Hah? Ih, senang nih saya kalau di sini MC-nya dari Cikukuk ya nih ya. Banyak yang cantik-cantik di sini, aduh luar biasa. Temannya siapa? Dari Alpi. Dari Alfi. Alfi orangnya kayak gimana? Oh kurang tahu. Yang tahu aja. Yang mana yang tahu? Ini. Yang kesini sama siapa? Sama teman. Gak sama pacar? Enggak. Udah punya pacar? Salaman dulu lagi. Menang banyak saya. Boleh kasih ucapan doa restu buat Alfi dan juga suami. Buat Alfi dan Mas Arinya semoga sakinah mawaddah warahmah. Penyusul ya. Amin. Boleh untuk Pak Garayu minta bantuannya, balonnya dibawa ke sini. Kita akan ada pelepasan balon. Lanjut acara Lanjut lepasan. acara ya, kita akan membuka acara resepsi sambil nunggu kedua orang tuanya dari